wabarakatuh. Tepangkeun nasta abdi Bella Oktaviani ti kelas 10 WLP. Di dia abdi bade ngadongeng tentang carita Sireum jeung Japati. Sireum rek minum sesi walungan ngarayap ka handap. Terus manehna tisoledot kana cai. Hadena cai kalebah dinya rada ngayembe. Tapi kekebae Sireum eta teh tetiasaan ngarayap ka sisi. Terus Sireum teh ngegeroan, "Tulung, kuring rek dikerelep." Beneran aya Japati keur cindeuten dina dahan kai. Terus Japati ngadang aya suara Sireum minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun Sireum keur kokosehan. Japati karunyain geleber, Japati neangan daun. Terus diasongkeun daun eta kasih Sireumna. Terus Sireumna teh nguntang kanu daunna dicandak ka daratan. Sireumna teh nganyungkeun hatur nuhun ka Japati. Dina hiji mangsa teh Japati nuju cindeuten dina dahan kai deui. Sireum nu baheula kumanehna di tulungan teh patingu deui. Harita ti kajauhan aya paninggaran nu bade nembak ka Japati. Terus si Sireum teh keketeyepan ngadeuketan Japati ngaharewos teh, "Heh Japati, buru geura hiber, aya nu bade nembak anjeun." Kelila Japati buru-buru ngegeleber hiber. Enjingna Japati patimu deui sareng Sireum di tempat anu sami oge. Terus Japati nyarios ka Sireum nganyungkeun hatur nuhun. Cek Japati, "Nuhun pisan sakadang Sireum parantos nulungan abdi." Cek Sireum teh ngajawab, "Apanan eta mah kawajiban sarerea. Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea nulungan anu bade kamenang musibah gitu. Oma ieu mah kuring hirup keneh alhamdulillah." Gitu cenah lalakonan Sireum sareng Japati teh. Hatur nuhun ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.